aing baru aja sahanya. Ipo anggus boga nu anyar. Ih. Sebenarnya mah aing kurang naonnya. Gelis, masih gelisan aing kene. Gede deh nu aing mah. Hah? Gede Riz, gede naon na? Atuh gede awak nala siapa dok? Oh awakna, masa aing gede naon na sia Maris? Siapa pikiran traveling wae ieu. Traveling. Nah, eta traveling Riz. Ih, hese ngomong jeung budak leuweung mah. Ari sia kabida-bida teuing ngomong teh Riz. Oh iya sih sama budak leuweung. Geus dah capek aing ngomong siapa parusing. Oh lah sakadi itu. Nah, pan penting malam tahun baru ya. Ngomong-ngomong, aing rek jalan jeung sahanya. Keur mah bisnis keong racun aing, keur turun drastis yeuh. Pusing aing jadina. Poe ayeuna mah medikeun eueuh nu ngartikeun aing lah suwe. Malam mah penting malam tahun baru. Riz, kenaon sia sorangan bae di gondol kucing sia. Gandeng si Amang emang lok tongkol kitu segala digondol ku kucing. Mirip sia awak sia Maris. Polong si Amang ih. Hi, Ngomong-ngomong si arek ka mana kitu Mang? ka mana we emang geus gede ieu? Ih, kumaha sia we Jamal. Sarek ilu Maris. Lu ka mana si Amang? Urang neangan jeung bakar-bakar. Putih kan malam tahun baru sia mah. Embung aing ah. Era baring si Amang. Era kunaon sia Riz? Sieun disangka mau utah ucing aing. Sia mah suku-sukeun aing wae diajakana. Panggil deui awas Riz dikawin ku aing sapokona mah. Penting malam tahun baru ya. Nganjang aing ka series. Indah mun nganjang ka si Eris. Tuh geuning si Matmat sampai ku aing ah. Matmat. Kenapa sih? Si Eris. Aya nanaon nyampeurkeun aing kangennya. Kangen untuk siap koneng ta. Garing. Henteu mat aing ngek curhat yeuh. Curhat naon Riz? Mangga. Kieu mat, kamari si Poang cemburu ka sia gara-gara urang kamari teh jalan. Atuh kajen Riz da aing kene ieu eta mah. Ih, polong sia mah Matmat, aing ge nyaho ieu ceritana. Kajen Riz nikmati we Riz. Kumaha sia we Matmat, kaduhung aing cerita ka sia. Gas. Emang sia rek ka gedung mana? Ka gedung, kaduhung Matmat pan sia mah gagap lain torek. Aing poho Riz. Nyaho aing ah capek ngomongin sia mah. Riz. Penting malam tahun baruan heuh. Malam tahun baruan kali itu sih gembe. Malam tahun baru, mantan entah balik. Jakal aing tuh ga ongkos. Anjing manggat. Nabila, arek ka mana sayang? Sia, ka mana lo kepo? Cok warga plus 62G. Kalau gak kepo, gak bakalan tahu, sayang. Sayang, nanti nangis. Heulah, geus kumaha Bila we. Nu penting mah Bila bahagia. Geus saeuna kieu. Emang Bila arek ka mana di? Arek ka warung, meser areng. Ser arang. Jeung naon Bil? Jeung ngechat. Jeung ngechat. Atuh jeung bakar-bakar lang ke penting. Mun kitu kaharti ku Poang. Soalna Bil, lamun ngechat mah sok tara dibales, boro-boro dibales. Di-read ge henteu. Pokona mah sakit anjir. Karunya amat. Geus arek meser areng heula bisi nujan manten. Geus, arek diantar mah ku Poang. Hayu atuh ari teu ngarepotkeun mah. Ayo. Tadi ieu Neng. Mun ka ditu mah ka kebon. Tuh kan itu warung terdekat mah. Ayo udah diantar ku Poang. Anjir, kasih Poang geus boga awewe anyar di bae. Bejakeun ku aing lah kasih Eris.
itu mah core dia. Udang sia moro wae jadi bujangan teh. Ngomong-ngomong penting kan malam tahun baru ya. Ada ka mana sih? Aing arek takbiran aing malah. Hah? Naon? Takbiran. Penting malam tahun baru sama takbiran calang Atau arek ka mana aing lah. Arek nganjang tegablag aing awewena. Bari nage mana ae sama aun udah ikan kasih ya. Guys kieu nama bed. Mendingan orang penting kan malam tahun baru ya. Orang bakar-bakar weh. Tah cocok mal. Tapi urang bakar-bakar naon tah? Cari sia ubed bolon-bolon teh nya hidung caketrek hirup dengan tempo gigereun sia tah naon. Dah pan ieu mah nu batur meureun sia mah. Lah sama ulah mikiran nu batu rezeki anak soleh ieu mah hayu urang sikat. Atuh hayulah geus kieu mah kapalang heuh buru. Hayu Yuk. dicekel sia. Jangan masak. Udah saja Maludin. Guys, kemana dia mah? Eta budak. Tangan aku yang tadi amat didinya horeng. Lah, biar info heula aku aing. Ris, aing tadi nang posisi poang sajeng awewe. Nyaho aing ge doa kamar ge pan aing. Geus nempa manehna jeung awe lain. Calang tah budak teh adaan perasaan sia, Ris. Mun mat aing geus teu mikiran deui. Oh, geus lah, aing rek ngangan klien heula ya. Aing sekalian lewat ka Pangis Poang. Bodo amat aing kapag si poang ke saha ke urusan jeung aing. Geus lah aing ngangan klien heula, bacut heula. Bosan amat sih. Meni aing yang jeung bakar-bakar jeung peuting malam tahun baru. Atur nuhun ya atas ngantarkan Bila. Oke, siap Bil. Dengan senang hati kalau sama kamu Mabil. Pokoknya mah. Nya atur nuhun. Entosnya Bila wih ti payun Oke, siap Bil. Iya, aing pokoknya apa ayeuna aya. Aduh. Bangsat poho aing. Diajak malam tahun baruan henteu ku aing si Nabila. Kira aku aing malam tahun baru. Ngajomblo. Aing poho di aing Pohon kira aku aing malam tahun baru ngajomblo. Aku tuh tak bisa mau sae tak. Sia kepo Maklum dok, jelema kasep mah kos kieu. Jadi wajar dok, loba awewe nu nempel ka aing mah. Atuh eulah banget sia mah kos lem aibonnya mana nempelnya mah bukan dengan. Polongos Emang nu tadi saha kitu ang asana loba amat tetangga anyar aing teu wau. Ari sia kodok, eta mah adina si Jono oge. Sia mah ngandang wae ieu kodok kos manuk Japati sia. Calang sia mah aing jelema na sibuk. Nya umeureun sia bisnis aing naik daun. Gaya sia kodok, bisnis naon sia kitu? Emang setenya hau kitu ang. Pan bisnis keong racun aing keur viral ayeuna. Bisnis keong racun. Sia mah kodok aya wae. Bisnis keong racun. Aing Se aing ngomong jeung jelema nu teu boga jiwa pembisnis mah. Eulah kumaha sia we dok lah. Pusing aing hayang mandi. Kedeung heula ang diukeul sia. Penting pan malam tahun baru. Ngomong-ngomong sare ka mana? Atuh rek nganjang lah. Eta ge mun teu hujan. Daripada nganjang sama mendingan ge urang bakar-bakar. Bakar-bakar naon sia dok? Iya, ang padi ditu teh aya kebon jagung. Jadi mendingan orang menta kan bogana. Ayo. Lah, sama kodok sok punta penta. Ngomong we di paling mah ku sia. Nyawan si ang. Geus lah lila sia mah. Ayo gaskeun aing mah. Dieu. Kamar mah. Dieu we. Di dieu pa ka di dieu. Tah ang, dieu urang menta jagongna. Sia mah menta. Ngomong we arek maling mah dok. Geus hayu dok, sikat dok. Goblok emang na aing baju disikat-sikat sia mangga sayu lah gaskeun. Hayu dok. Dok, kedeng dok. Aing nyokot plastik heula nya. Jeung naon? Jeung kantong. Bener sia. Salakan. Alpet buru coy, semua lakeun Lumayan jeung rasa kieu ge. Ayo. Kedeung, ulah langsung boka ieu mah sebet neulan bego. Nah, itu neuna Kan bogana mah sia. Di dieu. Di dieu we. Minta rugan. Jadi madok beubeuleuh madok. Dia tuh. Aing eta nu ngala. Pinter kan aing.
Amun aing teu nitah nyokot gitu mah menang sia. Pugu aing nu menang panglobana. Naon sia menang hiji aing panglobana. Bocil-bocil kunaon cara ribut. Mang, Mun penting teh sibuk mah mendingan ilu bakar-bakar jagong jeung urang heang. Hayu sama iluan mah sia. Yo jagong na yo aing boga yo. Menang di mas ya jagong na. Loba teh ta. aing rada curiga. Coba aing nempo loba teu. Loba mang tuh jagong na mama. Loba nempo aing. Loba sih tapi di malah leutik. Aduh, di kain mah gede aing. Ku aing bung bakar-bakaran di sia boga jadi mah lah. Oh aing ah. Rombong gila aing mah sombong Anu lah. aing keresep aing mah sombong gitu. Beb. Ayo kan beb, bang bakar-bakar yuk. Beb, we aja kan, wes ya kan itu bebek nu anyar. Hare sama guys, pang mah pucek boy. Icingkeun we. Sembarangan sia, pucak boy wes. Bongris badi deng eta mah. Eta naon ang? Jagong rin. Coba dempo. Ih, heueuh beneran jagong. Punya. Aing kecer nama tuh gagal nonton baruan. Ayo udah.